Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa min ma'asil lisani sareng eta tetep tina sawarehna pirang-pirang maksiat lisan al-ghibatu ari ngagibah. Wahya sareng ari itu gibah zikruka eta nyaritakeun anjeun akhoka kadulur anjeun al muslima anu muslim bima ku perkara yakrohu anu mikangewa itu muslim hu kana itu emak wa ingkana sok sanajan kabuktian itu muslim fihi eta tetep dina itu emak wa sareng eta tetep dina sawarehna maksiat lisan annamimatu ari ngadu-ngadu wahya sareng ari itu namimah naqlul qauli eta mindahkeun ucapan lil ifsadi pikeun ngaruksak wa sareng eta tetep dina sawarehna maksiat lisan at-tahrisu ari ngadukeun min ghairi naqlil qauli bari henteu mindahkeun ucapan walau sok sanajan kabuktian itu tahris bainal bahaimi eta tetep diantara pirang-pirang sasatoan wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat lisan al-kazibu ari ngabohong wa huwa sareng ari itu kazib al-kalamu eta caritaan bi khilafil waqi'i bari ngabedaan kana kajadian wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat lisan al-yaminu ari sumpah al-kazibatu anu bohong wa alfazul qazfi sareng pirang-pirang lafad nuding zina wahya sareng ari itu alfazul qazfi kasiratun eta anu loba hasiluha anu ari hasilna itu kasiroh kullu kalimatin eta saban-saban kalimah tansubu anu nuding anjeun insanan kahiji manusia awahidan atawa ka salah sahiji anu tetep min qarabatihi tina karabatna itu insan nuding ila zina kana zina fahya tah ari itu kalimah qazfun eta nuding zina liman pikeun jalma nusiba anu dipanteskeun naon azina zina ilaihi ka itu man imma sorihan boh make lafad anu jelas mutlakon kalawan mutlak wa imma kinayatan jeung boh make lafad sindiran biniyatin bari tetep ku make niat